Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuk di para wargi kumanramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ayeuna sim kuring bade neraskeun hanca anu katunda dina bagian anu ka-27 na. Cek we maraneh mah di dieu nya. Eta si Memet teh lah kumaha maneh we dik dialungkeun baik, dik dikubur baik lah tutumaneun jalma kitu mah. Mun diantapkeun teh bakal jadi cucuk rungga pikeun urang sararea. Dik dialungkeun baik, dikubur baik eta mah. Kula mah dik neang jalma nu sejeuna nya teh si Atang jeung Sidin. Bahaya ieu meneng malah mun diantapkeun. Surila, si Agus harita ninggalkeun eta patempatan. Si Ukus jeung wadia baladna nu opatan harita teu asa-asa. Terus we ngahanteman kana beungeutna si Memet. Si Memet memang geus teu walakaya. Getih harita jajrat-jrot tina irungna si Memet. Malahan mah bibirna si Memet oge harita geus ucat atawa beulah lantaran ditenggelan terus-terusan. Ditanjongan sukuna harita ditanjongan ku sararea. Dadana dijejekan ku sararea. Sidahna oge sarua harita ditenggelan ditanjongan. Ogowe si Memet dina waktu harita mah kacidari puhna. Euy, tong dijanjongan jeung ditenggelan wae ampun kula taluga anjeun. Ampun. Siapa mau bahasa ampun awas ya. Aing nyahos ya. Mana mah ngarsakur pura-pura ampunan teh. Antepkeun aya tong aya bahasa ampun aya santepkeun antepkeun. Orang gusur ke orang kawahangan kan gusur antepkeun aja mah kieu mah. Cak buru gusur. Orang balangkeun ka handap penegawir. Cenah modar sakalian. Si Ukus jeung wadia balad nu sajian teu asa-asa harita ngagusur sukuna si Memet. Si Memet harita ngarasa sedih oge dina waktu harita ciganana mah meureun umurna manehanana teh geus we nepi ka dinya. Bayangkeun we lamun dibalangkeun kana wahangan geus pasti manehanana hese gerak lantaran leuleus teh ditotop. Lamun dialungkeun kana jurang sarua deui, leuheung kana cai mah moal nyeri dina waktu harita. Tapi nyerina teh kulantaran ambekanana wae meureunan bakal ngalalap kana cai. Tapi lamun kana jurang mah nyerina ge nya kali, kitu ceuk pikirna si Memet dina waktu harita. Lila antarana si Ukus jeung wadia baladna harita nepi weh kana bibir jurang. Di dinya memang aya jurang di handapna cai ngagulida kadenge da. Eta cai teh disada. Gas tidak we lah. Ya orang balangkeun jelema kieu masuk buru. Tong asa-asa sok buru. Yo mana ceklan teh leungeunna? Ceklan deui leungeunna hiji deui tah. Yok buru sukuna saurang sok atuh tong hese. Anu opatan teh harita nurut kana parentah si Ukus. Anu saurangnya kelan leungeun kenca, leungeun katuhu, saterusna mah suku kenca jeung suku katuhu. Teu asa-asa harita dialung boyongkeun heula atawa cek bahasa urangna mah di ngawahan heula. Si Memet harita pasrah sumerah we teu bisa kukumaha. Anu opatan harita ngitung sangkan bebarengan ngalungkeun si Memet. Oke, tong selesai. 1, 2, 3. Kalayang. Badan si Memet harita ngalayang. Koleang. Si Memet dina waktu harita peureum. Lantaran geus pasti we geus kabayang dirina bakal paeh dina waktu harita. Koleang, kalayang. Kerebut harita. Sirah si Memet keuna pisan kana batu. Badan oge keuna pisan kana batu. Di handap teh beneran aya batu anu gede. Eta batu teh henteu kacaian atawa henteu kapinuhan ku cai. Si Memet dina waktu harita mah karelek we si Memet harita paragat nyawana. Geus kitu we meureun ditangtukeun ku nu kawasa titis tulisna si Memet teh paeh alatan dialungkeun ku budak ngora paehna oge keuna kana batu wahangan. Sirah si Memet harita bejad saterusna mah palid ka bawah ku cai wahangan. Soga mah pisan euy. Hayo henana urang balik kurang tulungan.
orang tulungan keluarga orang hei bro tang tuwe masih kene aya anu hirup tang tu oge aya anu maot ha bro balik Bulunyeng we si Ukus jeung wadia baladna lompatan saterus nama muru ka lemurna nyatana kadeukeuteun imahna Neng Mala. Didinya memang loba jalma anu keureuh cing jarungkel. Mang Irja jeung Mang Samin keur nulungan we harita. Jalma-jalma anu masih kena hirup mah harita geus dariuk, tapi jalma anu geus maot mah aya tiluanana harita ngacongkeng we dijajarkeun. Kulawargana careurik lantaran bapana geus paragat atau geus maot. Pabajikanana sarua keur nginghak, tapi Mang Samin jeung Mang Irja harita ngalelemu. Sangkan teu sedih teuing, bisa mau geus sarua ngalelemu sangkan henteu sedih-sedih teuing. Kasugri para wargi urang kocapkeun si Agus harita ngablesat ngudag ka si Atang jeung ka wadia baladna. Lompatan si Atang si Idin, si Judin jeung si Kacung memang luar biasa tarikna. Buktina we teu kasusul ku si Agus. Tapi sok sanajan teu kasusul, si Agus harita ngadatangan ka imahna Bah Dongo. Da pasti we cenah bakal caricing teh di dinya. Dila antarana si Agus harita geus tepi we ka imahna Bah Dongo. Dina waktu harita pisan muru kana lawang imah teu asa-asa. Hiuk cobet panto imah harita dijejak langsung amuradul dina pada harita. Da jero imah suara sakemek-kemek acan jika nama memang si Atang teh kaburna lain kadinya. Cedung si Agus harita asup ka jero kamar tadi papayan kabehanana eueuh sasaha. Saterus nama tengah-tengok kabelah tepas eueuh sasaha. Ka dapur eueuh sasaha. Si Agus rada bingung oge kabuktian geuninganana opat jalma teh kaburna lain kadinya teuing ka mana. Aduh, ka mana cenah ieu mangkeluk deweuh di dieu? Ka mana ya? Aing rada bingung mun kieu nama. Si Agus harita ngagerandang ngomong serangan saterus nama keluar deui ti imahna Bah Dongo. Jelak-jelek keluak liuk. Di dinya memang aya jalma anu keur merhatikeun ka dirina. Tatangana Bah Dongo cikeuna nama. Si Agus harita ngadatangan jalma anu keur luak liuk atawa keur neuteup ka dirina. Memang di dinya teh henteu saurang, aya kana genep urangna anu keur caricing di imahna. Anu keur caricing dina Bang Barung. Punten ieu, Bapak. Ada ari kadi aya jalma sejen teu? Da ka jero imah ieu aya nu asup atawa henteu ieu? Duh, gaduh jang. Mang mah teu ningali ieu teh teu aya sasaha ka dieu mah. Nya Mangnya, Mang Kodir, aya jalma teu bieu ka dieu? Eueuh jalma nu ka dieu da. Mun tadi mah memang aya. Nyatana baladna Bah Dongo si Atang jeung wadia baladna Indit. Tadi mah ngan anu ka dieu mah eueuh. Wah di jalma anu ka dieu bieu mah. Nya nyuhun we atuh mamangnya punten dikantun heula ieu. Srilat si Agus harita ninggalkeun eta patempatan. Nyatana ninggalkeun imahna Bah Dongo. Si Agus harita terus-terusan we ku kelinceran di tempat eta nyatana di lemur Cidadali. Tetela geuninganan si Atang jeung wadia baladna teh di dinya. Cikeuna mah memang kabur ka tempat anu sejen. Nya kulantaran di dinya eueuh teu kabuktian kapanggih nya nu akhirna si Agus teh harita balik ka lemurna atawa balik ka lemur Citapen. Jalma-jalma harita teh kasampak keur ngagugulung we anu keur maot. Jalma-jalma oge keur ngagugulung kanu keur kasakit anu kabeunangan dipindo ku tenggelan-tenggelan si Atang katut wadia baladna. Getihna ngucur buru-buru harita diusap, buru-buru harita diubaran. Karatangan si Agus kadinya puguh we bisat mah harita hareuweus-weus nanyakeun ka mana cenah Neng Mala, ka mana cenah Neng Mala. Punten Ibu. Apunten we ya abdi teh teu tiasa nyandak Neng Mala teh dicanda ku si Atang jeung ku wadia baladna. Geun we. Mun geus salse ku abdi bek teteangan. Apunten nya aduh Bi, adawa Ibu punten ye. Blek harita bisat mah diuk. Setengah ngabebetkeun maneh. Lantaran naon lantaran hate jadi ngarakacak sedih. Neng Mala anu jadi anakna tetela geuninganan geus dibawa ku si Atang katut wadia baladna. Keur kitu torjul harita teh Bah Danu harita ngabeberah ka bisat mah. Jeung sabar jai.
Yang sabar we. Kan, dina hiji mangsa oge pun anak bakal milarian deui si Nyai. Mudah-mudahan we si Nyai teu kuna naon. Dari jeuk abah mah si Nyai teh kapanan mibanda ilmu kesaktian anu luar biasa. Geus tangtu we moal cicingeun, dina hiji mangsa mah pasti bakal ngalawan. Hatur nuhun Abah. Memang kurate kacida sedihna tetela geninganan anu jadi anak teh buat jadi inceran jalma jahat. Ya memang kula lagi narima karena kodok dari pangeran teh bisa dikukumahakeun. Da ieu mah geus jadi takdir anu geus teu bisa dipungkir. Di saat mah harita nyurujudkeun Cai Panon, sararea anu hadir ngarasa sedih deui. Unsi masih kena untung neng malam mah henteu dipaehan. Buktina mah geninganan aya jalma anu dipaehan. Atawa meureun akibat tenggelan si Atang anu rosa metak paeh oge atawa metak tilar dunia oge aya tilu jalmana. Bang Samin, Mang Irja, buru-buru urang pulasara talayon teh mah nya diantepkan gitu. Mana tuh kulawargana? Mohon mangga agan. Urang pulasara we dina dinten ayeuna da masih kene beurang. Nya sabada kitu mah tilu layon teh harita di pulasara. Anu deket jeung eta layon. Eta Mang Samin buru-buru harita teh ngadegetan ka kulawargana ngobrol itu jeung ieu sangkan buru-buru bisa di pulasara. Anu nyatana kulawargana korban harita ngaeuhkeun sangkan buru-buru di pulasara. Nya sabada kitu mah tiluan teh anu mau di pulasara diadusan, disolatkeun. Diadusan, dibungkus, disolatkeun tur dikuburkeun. Dina waktu pas sore oge beres weh geus nguburkeun layon anu tiluan. Sedengkeun jalma-jalma anu tatu harita diubaran. Ya, lumayan geus jag-jag deui. Sok sanajan tatu nana teh masih karasa nyeri. Jalma-jalma harita masih kene ngagimung we di buruan imahna Bisat mah. Loba jalma anu maturan ka Bisat mah lantaran ning malacan balik keneh. Si Agus dina waktu harita aya di imahna keur sasadiaan. Si Agus dina waktu harita dek ini ti we cenah. Dek niangan jalma anu geus nyokot ning balanya tanah si Atang si Idin jeung wadia baladna. Bah Danu teu bisa ngahlangan kana kahayang si Agus. Da memang atuh si Agus teh aya rasa bogoh kaning mala nendeunah katresna nu akhirna mah si Agus teh teu ridho jeung teu rela mun tia mah ning mala dikitu kieu ku jalma jahat. Apunten Bapak oge mah ya modenan abdi teh bade neraskeun di we milarian ning mala duga ka mana milarian oge tapi sok sanajan kitu abdi teh boga kayakinan yen eta jalma teh bawana memang ka tempat anu sejen bisa jadi ka guruna atawa ka tempat kiruna. Tah kuahna gitu nyuhunkeun jad pangdoana we di Abah sareng ngambu. Mudah-mudahan we hasil anu dipimaksad. Mudah-mudahan we hasil jeung jang gitu. Keun we masalah di lembur mah ku Abah jeung Pak RT jeung pupuh lembur meureun bali diantepkeun imam oge meureun ke diganti heula we ku Mang Irja. Jung Bral Gramiang, mudah-mudahan hasil anu dipimaksad. Makal duit kanya tah. Bisi teh maka pernah lapar. Atawa makal dahareun. Ambo sadiakeun dahareun, bawa lah. Saya tiketikeun ge lumayan we, tamating lapar di jalan. Mohon mangga Abah. Si Ambo irem harita mahanan dahareun ka si Agus saterus nama si Agus harita ini tinggalkeun imahna. Tinggalkeun lembur Citapen. Nyeredek namang salam teu karasa reup weh peuting. Si Agus harita leumpang dina beleg-begna peuting. Tapi sok sanajan henteu mawa senter atawa henteu mawa seuneu. Si Agus da kulantaran geus kalatih. Manehanana harita leumpang biasa bae. Teu ieu kahalangan ku poek, biasa bae lancar. Si
Si Agus boga pirasat yen si Atang katut wadia balada teh mawa ning malah teh ka belah kidul. Nya nu ahentukna nama si Agus teh ngajuk juga belah kidul. Kulatran geus poek si Agus harita neangan cai. Kabeneran cai wahangan teh aya. Wahanganna wahangan leutik saterusna mah salat we di dinya. Si Agus memang kasieun sok sanajan dipileuweungan salat teu ieu sieun. Salat maghrib harita dilaksanakeun geus beres terus leumpang. Geus asup salat Isya, laksanakeun salat Isya we di dinya we dipileuweungan. Sanggeus leumpang sababaraha jam lilana, si Agus harita nepi ka lembur anu sejen. Teuing lembur naon da can ditanyakeun ngaranna. Si Agus leumpang we di dinya. Nya kulantaran leumpang kitu ka dieu manehna can manggilaratan, si Agus harita memang kudu istirahat heula. Istirahat heula di lembur eta. Anu mimiti kudu dipanggihan ku si Agus teh nyatana Pak RT. Kudu lapor heula ka Pak RT saterusna mah bisa ngiluan ngendong di imahna Pak RT. Sanggeus si Agus tumanya ka warga pengesi eta lembur ngeunaan Pak RT. Ya si Agus teh meunang laratan yen Pak RT teh teu jauh ti dinya. Si Agus harita tinggalian imah anu dituduhkeun ku jalma nu tadi nyata burung imahna Pak RT teh kapanggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kulo terak pantau imah harita dibuka. Laulah harita aya jalma kolot keluar ti jero imah. Gedenganan aya tamu. Bade ka bapak ya teh. Mohon bapak, bade nempangan bapak ya. Suga tu ka jero jang. Eta jalma harita ngajakan si Agus ka jero imah. Si Agus kalacat ka jero imah terus diuk ditepas. Ada boga imah rikat harita mere susuguh. Cai jeung opieun harita. Nya sabada nyuguhan mah gek sararea harita diuk. Punten ari ujang teh saha bade ka mana? Sareng ti mana ieu teh? Nempangkeun bapak abdi teh nu katelah Agus. Abdi teh ti lembur Citapen nuju milarian laratan pun adi anu memang aya jalma anu nyulik ieu teh bapak. Oh, mohon. Debangkeun bapak nu katelah ugan. Bapak memang RT di lembur. Nuhun we atuh lapor heula ka bapak. Maksud ujang teh saterasna kumaha ieu? Nya maksud abdi teh kieu teh bapak. Nami teh ngasuruh ka itu ka dieu ka pileuweungan titilageun pun adi teh teu kapenak-penak duka ka mana teh ku jalma teh. Tadi teh nyeta tuh. Tarung heula di lembur abdi ken ku urang babarkeun sadayana urang pedar sadayana kieu ieu bapak mangga dangukeun. Barabat si Agus harita nyaritakeun kajadian anu tadi ka alaman ku dirina di lembur Citapen. Nepikeun ka adu patelakna jeung si Atang katut wadia baladna. Dicaritakeun secara garis badagna we lantaran mun tiama ditetek nepikeun ka nu leuletikna mah bakal nyontang kana mangsa sedengkeun mangsa dina waktu harita teh pan geus peuting. Kitu bapak. Nu madak abdi teh boga tanggung jawab, boga kewajiban. Nyatana nyalametkeun nyawa pun adi anu telah neng malah. Oh, mohon kahartos ku. Bapak oge. Nyasuk we ayeuna mah kieu tuh. Di dieu we ujang ngawengi dina penting ayeuna masukan we niruskeun di lampah. Bapak mangan bisa ngaduakeun we pamudah-mudahan ujang teh hasil jeung tinekanan kana cita-cita ujang nyatana manggihan pun adi. Mohon bapak nyatur nuhun we kana pidoana. Sok atuh kadinya cai-cai heula dengan cai-caina dengan anu aneh-aneh di dieu mah. Si Agus rakabang kana caida kawantu haus regot-regot sabada kitu mah kana opieun anu geus aya di hareupeunana. Punten ya bapak rupiah lembur teh katu katelahna teh lembur naon ieu teh? Oh, anu katelahna teh lembur Cikadu ieu jang. Baheula mah loba tangkal kadu nganyit ayeuna mah sudah tangkal kaduna loba anu dirubuh-rubuhkeun loba anu dituar. Eta kitu teh ya teu baruahan kaduna teh nya dirubuhkeun. Mohon
Ya pun dan wae bapak ya janten ngarepotkeun ya ka bapak ya. Teu nanaon ojang. Ngarepotkeun mah teu nanaon da tos biasa tuh. Bapak mau direpot. Leresnya, leres pisan memang sering direpot-repot keluarga pengintinnya. Oh, nah teu nanaon ieu mah jas janten kewajiban urang teh kudu tutulung kudu butuh tetalang kanu susah kapanan. Ya sabada kitu mah Mang Ugan harita jeung si Agus uplek we ngobrol. Nya kulantaran geus peuting. Mang Ugan harita nita ka si Agus sangkaan kudu istirahat supaya isukan teh bisa seger dina maluruh laratan neng mala. Si Agus teu kaleket langsung emburu ka kamar koledag sare. Cater terus nama harita sare tibra naker. Sedangkan Mang Ugan jeung pamajikan geus sarua harita sare meulikeun ka tibra. Asugli para wargi panjang namang salam teka caturkeun dina ujaring carita. Ayeuna urang kocapkeun dina waktu isukna isuk-isuk. Saperti biasa we manuk-manuk mah rarecet dina tatangkalan ucul ayat selecing geleber jeung pada baturna ocon jigana teh baru ngah pisan. Paran poe dina waktu harita mah henteu pati moncorong kahalangan ku mega bodas. Anu ngayang memang di Jomantara. Ayam jago kadenge kongkrongop menikeun ka ngalabung. Si Agus harita jeung Mang Ugan geus aya tepas, malahan mah geus memuluk sagala. Atur nuhun pisan, Bapak panginten. Abdi bade mios we dina waktos ayeuna pisan, bilih ka bujeng siang manten ieu. Nu jang mangga we, atur nuhun pisan ieu. Tiasa redeb atawa ngendong di bumi embang ieu di dieu. Mudah-mudahan hasilnya nya kade cing hati-hati di jalanna. Ya sabada amitan ka pribumi mah leos si Agus harita ninggalkeun imahna Mang Ugan di lembur Cikadu. Si Agus harita lempang di bae, lempang sosoranganan dek maluruh ning mala. Waktosna parantos seep kom dangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun dina bagian anu ka-28. Jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.